Di kitab apa ada ajaran Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu ila, yaitu kalimat wa ana minal muslimin tuh. Iya. Itu dari mana? Pertanyaannya. Hadis yang mana, siapa yang meriwayatkan menggabung dua iftitah seperti ini? Dina kitab naon aya ajaran doa iftitah seperti kieu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dugi ka wa ma ana minal muslimin. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Sahih Muslim nomor 1386 anu diriwayatkeun ku Ibnu Umar. Didinya dijelaskan aya hiji makmum anu ngamakmum ka Kanjeng Nabi ketika beres maca takbiratul ihram macakeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saenggeus kitu Kanjeng Nabi nanya, saha eta anu maca? Sesungguhna ketika aya nu maca eta terbukalah pintu langit. Nu kadua, hayu urang tingali jawabanana dina Sahih Muslim nomor 1848 anu diriwayatkeun ku Ali bin Abi Thalib. Katampi ti Kanjeng Nabi bahwa yen ketika erek salat nangtung terus macakeun wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus ayeuna saha anu ngariwayatkeun anu ngabaekeun ngagabungkeun dua doa iftitah? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Azkar An-Nawawi karangan Imam Nawawi halaman 44 dina bab ma yaqulahu ba'da takbiratul ihram. Didinya aya katerangan fayustahabu jeung dimeunangkeun al-jam'u bainahuma kullaha ngagabungkeun sakabehna doa-doa liman pikeun jalma shalla munfaridan anu salatna munfarid wal imami jeung ari keur imamah idza adina lahul ma'mumun eta bae ngagabungkeun lamun misalkeun diizinan atanapi diwioskeun ku makmumna. Wallahu a'lam.